Kenal, sama dia. Iyalah, dia tanya baik. Di dia ke somse dia ka aing ku mah. Kemari ge jeung aing bae da sapoe. Bal cekal naon. Ih, kumasalaheun dia si diciwit aku aing naik. Anu ciwit ya pipi aing yo. Nah, tah maka semut dia. Anu imut kas boneka monyet. Berarti, satu dari ini telah dia dipikan tuh aing ku dia. Tuh, aing gerak mah endeu kajadikeun tanggalna doang yo. Tuh nama aing kieu mah ilpil jenderal dia kos kieu. Oke, aing kieu mah pine. Oke, pine. Ai dia aingna kitu mah. Terus gandeng dah ditulah. Dipikan tuh aing ku daing nyeri hati aing bae dia. Mal, aing mah lagaan. Saing malah. Dia mah jangan serius bae naon bae. Aduh, emang benernya lamun loba duit mah. Nah naon ge babari? Hayang kabeulin naon ge anu dalam dunia ieu. Ulah-ulah parawan. Jubur jana ge kabeuli aya geus kieu mah. Boleh, emang kudu dia mataan gitu. Hampura nok, teka deuleu nok. Emang tekan dulu ku dia. Aya aja dari mata dia. Kalem nok dia bisik poing di kieu dong kita. Atuh geus di sinok. Oh, ada kedar ya ini kelempangan ku dia. Jadi dia ngomong-ngomong nak ke mana? Atuh lempangan be. Ayo tuturkeun aing. Ayo, aing lo. Padahal mah aing belum putus yang malah. Cuk matinya lah aing. Bener kata papa tehnya. Lalaki lamun geus mengenal cinta, resep ka awewe, ka hiji awewe geus serius ka hiji awewe ditinggalkeun mah edan ieu kos aing contohna. Aduh aing. Aing rek minta maaf ka malalah aing nganaonnya. Bawa ieu bae kitu parenya, jeung digiling ku mainan sugan, beuteun beureun mainan pindah sabulan ini. Aduh, indah pokoknya nama dunia lamun nyekel duit loba mah. Apalagi duit loba kahayang eueuh. Pokoknya mah mantap coy. Enak naon sia ngeun aing main topeng monyet. Wih, kalem bos. Woi bos, aneh jatah aing kemari gawe. Naonan sia monok. Gawe bener henteu yang digaji. Woi, bos, atuh aing menta-menta tanu biru tati rumah. Naon sia? Kabeuki loba gawe teu daek sia. Ya, ribet aing we sia. Gawe teu daek, gaji hayang dibayar. Tah, itu geus, kabur. Wah, parah amat ya bos, aing gawe kuat beredut 2.000. Menangkan anu kos kieu. Geus nok, jeung beli permen bae, nool 2.000 ge. Tong sia, balikeun udah ditu. Geus sia ku tambahan di ditu, belikeun kopi. Tamana yang balina? Material. Nah, aing pemain gitu material. Atuh sia kudu nanya keneh bae, atuh tukang warung meulina. Oh, geus cang balik ditu ya. Tapi, Ya bae dah, jadi di titah. deh, pan balik nita. Silakan itu. Aing balik tah. Lain dia bae ka ditu keur meuli. Ah, sial dia. Are saya tah meuli. Ya, dia, Bos. Serial doang. Geus bos, sabar bae sabar. Hirup mah perih. Lamun teu perih mah karena lain-lain hirup. Geus jale sok loba omong lah, sok nyaraman aing udah kamari ge. Kalem bos kalem. Soalnya aing buka berita ya, berita fenomenal. Wih, berita naon ya? Coba bejakeun ka aing. Ngadenge mah tah aing. Ijal jeung malah keribut cenah ge. Wih, benar sia. Wah, bobong. Nekan ngabong atuh. Geus, nek tangkeun mah ka ditu. Rayu urang rayu tangkeun. Mana di mana kuari? Coba aya teh angkat jeung aing. Kek, sabar bae. Geudeung ge nyana sok lewat dinya tah. Wih, boleh pokoknya mah. Beneran kalau nyekal duit ya. Oh geus, tangguan di dieu. Oh, geus aki mah. Siap-siap, ayo. Geus di dieu bae urang lah. Oke. Bos. Itu tuh. Gelempang tuh dalam mana tuh. Oh ya. Si, cepet kita kadili. Kada.
Aing hendak mande, ngagorokeun. Silakan dia. Ngapri omongannya. Kadi neng. Angel. Nepuan meureun da aing gegeron aing di jajanan henteu aing ku dia. Weh, bos, kita mah ngalerek sa bos. Oh, pelecehan eta mah bener-bener pelecehan seksual. Kudu dikeluarkeun eta bos, buktikeun. Asli anu kudu dikeluarkeun. Bos, sepertinya sama bos. Kasih keluarkan coba bos. Boleh li, terpercaya intinya hanti tayang loba berenang. Boleh tak tuh jajanan 2.000 mah mau. 2.000. Ayo goceng lecek ya dek mung. Terus kajen ngecek yang pentingnya bisa jajan. Ya, enggak saya itu. Yang bingkang. Beki ka duit gocengan. Lecek deh. Terus kajen nuhun ya mau. Oh, geus pokoknya itu. Mudah-mudahan malah bisa ngamaafkeun aing dengan cara aing merep pare kajeng main nanya ban. Neng. Nanya emang yang si Rizal terpas ya gitu. Tuh. Woi, tanggurak malah. Kenaon dia? Wah, dia kaciduk ku aing dia. Woi, kenaon dia? Hah? Aing mah kerja bisnis di bos awe. Alas ya anjing sia. Dia bisnis mojok di dia. Nya mau ka Bogor aing sia. Malah balik sia. Kita ngangon tuh kumaha. Terus kali selalu lo ngomong, masa itu balik. Malah mah urusan aing. Geus, mal balik ayo. Wow. Di penting mah maksa. Geus bala mah si Rizal aing sama mabur itu. Geus aing dek mikeun ieu ya. Malah ya jeung dia tah. Tah. Anu teh jelema maksudna merek pare ka aing. Iya cinta aing kos pare ieu anu tadina leutik sampai ke tunggu buahan kos ieu. Lo ngomong sia. Tidaknya kiamat ya. Saya. Ih, mau. Wah, pasti mah jeung budak ieu. Racun ku ayeuna kebeneran. Aing boga racun, manjur. Lagi ieu juga budak kena kapangan, kena ketombean, tah ku aing dia. Nah, dia mana? Bukan aja kopi. Kopi doang ya. Tah, mana tah? Malah maksud ya, kopi na ya. Angel amat sih dia beli kopi. Beli kopi ke tengah Mekah barengan dia mah. Kau dia. Yang minum dulu angel, babatot. Oh iya. Bang, woi minum lah nok. Ya, jadi Lita, minum. Enak ya. Minum nok. Enak. Minum tinggal nginum sih sama jeung aing mah. Babari jeung aing mah nok. Anu aneh. Gua udah mau. Nok, enak aneh kira-kira nok. Oh, ini mah rada asem ya. Aing udah ngerebek dia mah ya. Aduh. Anu aneh. Woi, dah itu ya. Bau. Iya sih, mau nok teh itu. Emang di dalam dia nok di kopi. Jadah dia. Dia bosin anu itu tuh ya. Dia berenang. Bohong deh bos. Bos lu mau aing sekuatnya. Aduh. Nok itu kotor aduh. Ayo kita kuat dulu. Eta budak buka jubur bara rocor meredak. Ih, ayeuna penting goceng. Aduh, bertang aing gering. Aja kenaon? Bertang aing gering jauh ya. Jangan mana. Waktu kebukan. Ajar. San. Siap, poin taman goceng sekali itu belikin kopi. Kamana yang beli kopi na? Material. Material mana? Atuh ka tukang warung masa ka tukang nanya kene bae. Sih gua sorry di sini. Eta mana? Oh, lah kayak mana? Lagi nanti. Kain banget di sini. Iya. Ada perang. Gila ya. San. Oh iya, biasa baik. Gitu lanjut. Atuh kata lagi. Biasa bae. Dia mah pan tarik hidup di Jawa tinggal. Iya, pas ya, iya. Lain diinum deui. Aing malah nyium. Lu. Mobil apa kemarin? Hah? Pas ngomong lumayan